parah nih. Alah. Banyak bensin gitu ya. Kunaon eta, Wak? Kunaon? Banyak bensin meureun cilai. Banyak bensin acil. Motor aing tadi dipakai usaha di ditu aja. Nah dipake ku sada ngagulir teh tadi ge. Da bensinan geura motor teh. Terus nu aing yo, deuleu gerak ka dieu. Sia teh sok ngahina. Kayak deuleu cik aing nu sia. Sok tah deuleu bensinna yo. Tuh, Anjing menta tuh aing sa. enak jis na men kuning. Habis-habis teuing nu aing dak pisan ket. Najis lah. Menta saeutik kunyuk engke aing ku aing gantian. Moal. Sia kabina-bina Haling, sok buru haling. Aing dihalangan wis ti goblok. Halangan ku aing sia teh goblok teu mere bensin mah. Anjing, ya aki-aki aya. Kabina-bina teuing sia teh kan jeung menta bensin cantik kan. Najis. Ipang nyerahkeun wa aing yeuh. Najis ket selawe ku sia serangan. Tah. Atuh kabina-bina teuing wa tere. Buru panyerahkeun wa aing. Aing ge menta bensin teu dibere ku sia kunyuk lah. Selawe ku serangan. Kuya kabina-bina sia. Si goblok si kancil goblok si minta seperti cantik ini jadi berek kunyuk. Motere menyebut tahu mau menyerahkeun lah. Jadi balok karamang di balok. Ini malam-malam terkebalok. Mang Ade tah sayang manuk teh di dieu. Loba di dieu mah. Di mana? Heuh di dieu. Loba di dieu mah. Loba sih. Heuh yak atuh. Bener ieu teh. Heuh di dieu mah loba di dieu mah yo. Di mana? Aya manuk Mang Ade. Manuk itu nyawa di rungkun. Hah? Sigana manuk dini euy. Lain sigana mah. Neangan tadi ngomong bape tila. Tadi naon? Tadi bape nya. Di bape atuh tibar mun sia mah. Bukan wae ajaran heula. Anjir loba di dieu mah. Ceret. Sama-sama. Kunyuk. Aduh, goblok. Nama bet aing kunyuk. Kunyuk, sia ka aing mah tere. Hampura tere. Kunyuk, astagfirullahaladzim, teuing si kunyuk. Sana mata kunyuk sia. Kunyuk. Sia kunyuk. Siapa yang naon kunyuk mah bet aing? Tere, hampura. Sebenarnya aing teh manuk. Cungor sia kitu kunyuk teh. Cil, aing bulan isukan rek melak di tanggal kadu 450 tangkal. Maneh digawe wayahna. Heuh, Oke, Wak, tapi digawe naon aing? teu nyeun lobang ket. 400. 450 genep. Eta teh nu 450 genep teh jang lobang naon? Jeung ubur sia. Dibejakeun yang melak kadu ai sia atuh. Tuh meni loba-loba ting. Nu aing hiji ge leubeut. Mu aing. Puguh aing ge kainspirasi ku ieu ku bos TRT. Ulah dibejak bentan ayeun nu aing caritana. Caritana ket sia. Uang pepelakan urang ge lamun mulang ka wali teh heuh. Uang pepelakan, uang nyieun sing loba. Kayak uang nyieun di dieu mah pan kebon durian sang hyang pedil. Lamun di aing mah di kawali kebon durian. Naonnya? Kebon durian si bedil kancil, Wak. Bedil kancil naon sia teh tuh? Mana ame sewa sang yang bedil gitu. Cuma bedil kancil. Kebon durian doyok ngesot. Doyok ngesot kayak lah sia. Paten itu. Yo, beung eueuh si bosna uang kalah. Deuleu aya nu gantung. Yuk, wadah yuk, ala yuk. Heuh sok sia ala. Saing di dieu ngawaskeun. Wae aing ngawaskeun na. Sok buru-buru buat. Maneh nu ngalah aing ngawaskeun. Ah, si wae lah. Sosok geut, Pak. Buru ala. Itu bisa keburu aya si bosna. Iya. Buru atuh. Mana we? Buru ye, luat. Nangkalan nyumput. Lu. Naon Cil? Iya bos si kancil cenah kudu ngalak kadu gerah yang kadu cenah. Apa Cil?
Sap. Ente bos tadi ya ningali. Maneh tadi nita ngalakadu. Ente bos tadi ngambuan nungkul. Ngambuan saya teh tangga di ala ka urang tadi sok. Itu ketang bos itu sih mah bohong. Maneh bener sok ngaku sih teh. Ngambuan nungkul nya itu teh. Itu guys. Yo geranya sengit yo. Tuh, sengit bos saya. Saya kaduna. Sengit juga. Bohong. Sengit duren apa sengit jeruk? Nya duren bos. Oh, sengit duren. Maneh teh tadi mau ngomong di ala teh. Tuh ketang bos urangna. Ngaku sih teh. Sengit Sok atuh di mah acil ala lah yang mah. asli bos. Nya. Tuh, nya cek aja si bos mah. Si bos mah bager. Mana naon cek aja si bos mah. Bos, nuhun artinya bos. Siap sami Mang. Siap, siap. Ajeng Mang. Nuhun ya bos. Ah. Yuk, siap sami Acil. Maneh maka ditu deui api-api ngambuan deui. Ieu jeung aing. Cik. Cia, tua. Bos, Woi, hayang ngamban ieu. aduh eta mah jangkung euy. Tu petik deui. Jadi mau dibikin aja mah. Dibikin wae sih. Heeh, da tos 2 hari jatuh. Kamu di lagan nya gitu. Ngamban we lah setik mah. Ngambil lah. Ada dubi ka manakeun? Oh itu Anu kusiwa. anu seung itu ciuman wae. Siwa tere. Watere. Iya dibikin mah. Jadi bikin sok wae. Tapi kana pala ngajlang tuh. Wah, najis lah bos. Wah, bos. Najis. Hai nurun. Kumanyi. Di dieu di jalan yo. Baso naon ieu teh? Beli baso ikan. Oh heuh gatuh. Tere. Nah dia. Aing keur ngasih tau kayak di dia nungguan Mang Jack tadi teh head ka aing jang Jack bayar hutang wae bae. Saya tadi percaya tuh. Yo, pamajikan aing telepon dia kita pangmelikeun baso tadi mulia cenah pangmelikeun di 100.000 rupiah. Kayak ku aing sia dibere di imah. Siap, laksanakan. Alhamdulillah heuh. Tolong, ya. Aduh. Oi. Eta. Oi, aduh. Naon kan? Yang? Naon? Itu mang pecenayaan mawa. Aduh. Terus cari gara-gara deh. Aduh. Depan, cari gara-gara deh. Paling kemaluan caranya. Nanti ngomong ke kain. Ya, ayo bawa deh jadi. Aduh, dulunya pecah. Ya, Masih kancil lila-lila teuh mingke hebat teu meuli baso teh. Madayo. Ya, aing duit boga. Wah, anak aing bayar hutang ya, ku baso ikan we. Tadi oge Iya. 100.000 leuwih sih teh. Nah, aku baso mang cek pacar. Aduh, aing mah aing geus minta meuli ka cek kancil. Wah, anak aing mah kuperieun duit ieu sadaya. Ih, punya kitu mah aing wal, tah meuli ka cek kancil mah deh. Wah, anak nu pisan. Aing perlu lah. Heuh gatuh. Buan ku jelema nuhan. Padaya kayu. Si goblok punya kieu mah aing wal, tah meuli ka cek kancil mah deh. Ah, goblok. Wan eta pasti mana eta? Mang, Jack kemarin pinjam duit ka aing mah 500 tadi bayar teh ku baso ikan geura. Punya kieu mah aing meureun moal tah meuli ka maneh. Oh, jadi akak kira bikin nyolong bahasa aing teh. Nanyolong kumaha ken? Ieu mah pamayar hutang Jack teh Mang Jack. Eta teh. Ku aing dari cepengan direbut, dipaok. Anu bener sia dah. Demi Allah. Aing eta sia meuli duit di mana deui? Mandi bere deui ku si bosna, ku si bosna bagel. Aduh, nah kumaha. Tuh, tuh. Kancil.